Bibi mah teh ngartieun. Ngerti masalah naon? Kan lamun aya nu maotnya kudu nama bersedih. Nah hadi urang mah kalah dihadiahan. Memang kitu Bi. Pan tradisi eta mah. Geus biasa ilaharna juga gitu. Eta hadiahna dombanya tawa hayam mah. Ini anggar bibi aing yang sakacaprak ieu ampun teh. Please Bi. Pan ieu teh keur ngomongkeun nu maot Bi. Lain keur ngomongkeun kejuaraan sepak bola tarkam lain. Jeung doma sagala anjir. Terus lamun misalkeun ayeuna hadiahna doma eta lamun aya nu maot teh doma cup meureunannya. Ngomongkeun bibi aing ya ampun teuing. Bisa wae ieu ya. Batok kohok wadah uut. Hari dininya Brad, sok dahar di rumah makan Brad. Ya osok. Di restoran geuning Brad nu gede. Osok kumaha gitu. Gua ceng mah tadi kakara arek Brad. Teu tulus da gara-gara HP tinggalin. Kumaha maksudna teh? Naon hubunganna anjir rumah makan jeung HP? Kapan hari di rumah makan gedean mah Brad. Sok make menu geuning Brad. Terus Ari aceng HP-na tinggalin rek make menu kumaha Brad. Da menu dina HP. anjing. Kieu udah cek aing ge anjing. Ya cek aing ge ulin teh ieu tong di lemur wae si teh ulin kali-kali ka kota. Lain kali-kali sing Minang ulin ka kota geura katro misalnya saroceng. Ceng, menu lain menu dina HP anjir. Da di ditu ge aya daftar menuna di rumah makan, Ceng. Saroceng ieu parah. Hah, bisa wae ieu ya anjir ya. Util buta ya. Lain Brad. Urang mah pusing ku hayam sia. Ngan leungit bae geura peuting ge leungit. Leungit ku bangsat meureun atawa Mang Aceng poho ngampihkeun. Hayamna nu kumaha Mang Aceng? Puguh hayam nu leungit Maksudna ciri-cirina. Ciri-ciri hayam nu leungit teh eta teh Mang Aceng teh warnana kumaha? Misalkan warna ieu warna hideung atawa warna bodas gitu. Warna naon jeung nu Mang Aceng? Buat teuing aya nu manggihan gitu ke. Ari warnana mah hideung ngan pas ditenden dina kandang si hayamna teh lagrag. Terus Jadi meureun kabias jadi bodas. bisa gitu nya ieu hayam. Lain eta hayam naon anjir? Nan tadina warna hideung terus murag jadi warna bodas. Pucat kamu kumaha eta teh reuwas kumaha hayamna? Balas reuwas sih gana Ya, cek urang ge ngobrol jeung Mang Aceng mah kieu guys ya. Sok rada semu hayang utah. Aya lieuran. Hah, anjir. urang mah Brad dipikir-pikir mending keneh usaha teh tina jalan goreng Brad. Naon sih teh saroceng ngomong teh? Ya. Tong boro-boro tina jalan goreng. Ya, tina jalan alus oge rejeki mah kadang-kadang henteu maslahat saroceng komo tina jalan goreng aya di dinya pi omong anjing pi omongeun ieu saroceng ieu. Ngomong naon di dinya sok ngalantur sih teh. Contohna ayeuna Brad tuh jalan geus di hot mic mah di urang Brad. Hararese usaha teh Brad, nu boga motor dina motor, hariana nu boga mobil Brad. Hanya aing naon saroceng. Guys, ya. Jadi si saroceng mah ieu teh usahaana teh nya dina kenceleng jalan, guys. Lamun aya jalan nu bolong, nya terus manehna bakalan nyenyekel emer geuningan. Tah ti dinya usahana mah tak. Panya teh anjing jalan teu halal. Habis wae ieu ya, kamoceng berbulu kelek ya. Aing mah bingung gitu kulit sapi jeung kulit domba kumaha atuh. Kamari teh BKM anjir keur ngurus kurban teh geuning. Remungeun ngurus dia ka aingkeun kabeh. Jeung naon keur aing?
Kurang mending kan jual eta kulit tak. Brad. Jual kasaha kidule jeung naon kidule Ini jam naon nama. Baik dulu kan dokter kulit. Pasti butuhin, Brad. dokter kulit yang naon ya euy Sebenarnya mah jam nambah itu. Sudah mau. ya lo kayak sering Mau tadi sopak resep. Ganti ke eta. tapi nya euy nya anu kabayang urang anjing palangkakan buluannya Urut we setik mah. nya tapi bisa mah eta dipake nama banget euy banget ameh kanal geuning Sebenarnya mah bisa. mah daerah nanyo nya kanal kulit banget mah nya tapi kan buluan meureun banget tapi mana gitu naon kita nya banget buluan nya Aman nih. banget buluan sih mah juga bujur Bibi kamari kemana deh? Urang jeung si Ajay jeung si Gejol dia nyarate. Kebagian ieu ning pembagian kurban, jatah Bibi kurang di sate. Beda eueuh bibina bisi bau anjir. Kemana deh kamari? Terus nukarkan kupon kurban, Kameni ning sapopoe. Ka Arab. Ning ke Arab cenah ieu nukeurkeun kupon. Ngarah naon ka Arab bi pan di dieu ge loba meureun nu kurban. Di ditu makan aya daging onta, di dieu mah eueuh. Ya. Di dieu ge loba emang eueuh daging onta tapi di dieu kamar ieu Haji Aep. Kurban anjir daging marmot. Can pernah apa ada daging marmot? Can dang daging marmot. Sarua engge acan. Itu kagok aing ke Arab. Jai, antar tukang servis yuk Bibi. Naon di Bi? HP Bibi ngadat deui itu pareum. Lah hoream Bi jauh, kapang poli we nu deket. Biasana mun aya nu polis sok aya nu nyerepis Bi. Embung bisa baki rusak, lapang poli masuk aya nu nyemes. Tinggal di blok we ku Bibi. Heueuh ya Jai. Bi, aja remedial wae sih dina pelajaran bahasa Inggris. Nentak ke gerajai, terus we diajar meneh teh. Eta ge terus Bi diajar angger we geuning remedial wae. Terus we hayo, kayak lama bosen ieu gurang remedial maneh. Nya Bi. Ide alus tah. Mang, si Bibi baki parah geura mang rempagna. Orang kumaha deh? Heeh, pan aja teh ku si Bibi titah meuli softtek ka warung. Cek si Bibi teh keur aya tamu cenah. Terus naon masalahna? Menya tamu disuguhan softtek minimal roti atau mang kopi. Maksudna tamu teh men si Bibi keur menstruasi Jai. Lain tamu aya tamu ka imahna. Oh, men. Ari eta men, bijilna tina naon mang? Montok sok rupa-rupa geura tanya teh. Budak leutik ieu ampun teuing. Tina liang orok. Dijilna men mah. Ari orok mah liang di mang. Astagfirullahaladzim beuki ngajauhan wae ieu pertanyaan. Tuh tanyakeun tuh ka lalajo lah lieur aing mah. Mangajawabkeun tah. Geus teu kuat lieur. Mang lieur mang. Oh, Dia aja mau obat dagorin mang. dagorekeun we kana sirah maneh. Tah, Jai. Nu kieu mah disebutna teh bebegig sawah, Bi. Apal Bibi kan kitu mah. Syukur atuh aya apal mah. Tapal sete eta tah naon di eta? Mana? Eta? Oh, eta lamun eta mah anu sok minjem duit ka Bang Emok nu kitu mah. Oh. Sok foto heula. Bisi kaburu di scroll ya naon. Guys, Terus yuk orang itu orang ningali anu korban slot. Selamat dengar kita tetangga dedinya berarti. Tetangga nu mana itu? Nu beungeut na hejo ning. Tuh, anjir aing itu boga tetangga hulak. Hideung atuh hideung. Oh, si Badawi. Heueuh, Kumaha deh? anu tetes meuli udut heueuh di warung. Di jalan teh paamprok di manehna sarua leumpang. Terus? Sudah meureun tetangga mah kenal merenya. Atuh saling ketrok-ketrok sirah atuh di jalan teh da kenal.
Tuh gelut. Gelut atuh sih teh. Ketrok-ketrok sirah. Punten. Astagfirullah. Kumaha maksudna? Tak ka dieu jalan tak. Lega. Geus punten ieu ge rajul. Banyak ah. Kumaha deh. Heeh misi kating cakletana oge geus punten mah bae. Tasi gejol anjir sepanjang kumaha atuh bingung jeung ngeticak letah segala. Udah bulldog bener aing. Amai letahna. Pantes sih anu jadi bulldog. Seruana. Ini ai bebe rek ka mana atuh ieu teh mana rusuhan? Ka warung meuli gas mah goreng tempe beak geragasna. Meuli gas. Heeh. Gas kosongna mana nih itu dibawa? Di imah berat. Kewe dieurihkeun di ditu. Tah make reseknya datang ka imah pindahkeun deui. Anjing. Nya kumaha bibi we. Jig buru bisa keburu gede hujanna tah. Sok. Hati jalan. Nya da es goyobod anjir dieurihkeun. Parah aing